Lanjut juga si Abah ngaliwat euy. Bah, bah ka dieu sakedeu. Ka dieu. Naon teh kakek gogoroan? Angel. Naon ke? Ka dieu heula. Sok diuk, kudu ngobrol kudu pantes sok. Heeh, sok naon euy? Diuk. Lain kieu nya. Heuh? Urang keamanahan da kudu bener jadi. Atuh, keamanahan mah. Kudu jujur jadi jelema mah. Aya naon euy? Keamanatan uang kapih hapean duit. Heuh? Kamari teh nomor duit 200. Heuh? Meureun kudu 100.000 ewangnya. Atuh. Kudu 100, da kudu adi ya urang mah jadi pikiran sok kaganggu duit Abah gitu. Oh, aya amanat mah kudu dibikan ka urang. Gitu heueuh nyata. Amanah mah kudu nepi. Berat kakek maneh teh. Kita meureun 200 kabehnanya. Heuh? Meureun 100.000 ewangnya. 100.000 ewang. Nanti mana ku Abah oge. Heeh. Bahnya Abah teh beureun ngarimana teh 60.000 dipotong admin 40.000 tah ieu Abah 60.000. Naon potong admin? Cek lan heulaanan. Tah potong admin 40.000 nu Abah teh. Jadi 60.000 pan supaya cek urang ge kudu netral sakitu nya. Jeung pada ngarti sararea. Admin teh admin naon kakek? Admin zaman kiwari pan make admin wae ning 40.000 dipotongna teh. Aing asa kakara kadenya admin amin kitu kakek. Lain amin admin. Admin? Heeh. Pada kakara teh ngadenge nu kitu. Naon di mana-mana oge awewe lamun aya pembagian ti baturnya. Sajelasna kakek 100 ewang. Dengekeun pan tadi Abah duit teh dibere teh 200. 200. Aduh ampun itu ngarti. Pan 100 ewang meureun jeung urang. 100 ewang eta oge nya kuduna teh 100 ewang. Tadi potong admin 40.000 meureun 60.000 nu Abah nu bersihna teh sesa admin. Ari mana kabagian 140 meureun nya. Ari potong 40 ya 50 mah. Mana sekabagian 140 meureun? Henteu urang oge sarua dipotong admin. Wah, tak mungkin, kakek tak mungkin. Urang mah nya kabagian 60.000. Sarwagan atuh kakek aya ringgit gitu teh sarwagan CTA. Aing Aduh, Abah mah yakin euy pangkelang urang kurang kumaha. Lamun niat mah ku urang dihakan kabeh meureun Abah ya teh. Lamun niat mah kitu kan urang ku kajujuran. Pernah ku basa teu ngarti eta dipotong admin 40.000 si admin. Oh, memang admin teh naon kakek? Kakara kayaknya. Oh, admin. Yakin euy saya jeung aki-aki mah euy dieur euy. Ai kabapkeun bagian kitu kakek, jelaskeun heula ka urang teh nya tok admin amin. Ya duit 100 ewang, aya pamere kitu ti batur. Nah, ya mah kakak dipotong 40.000 aya. Kadekeun Cah, ceklan heula kumaha? Sok kadekeun tak kieu dengekeun Pak. Abah pan duit teh dibere teh 200.000. Hah, 200? Nah, meureun 100.000 ewang. Hah, 100.000 ewang. Dipotong admin 40.000, tinggal 60.000 masih kana can ngarti. Admin teh admin naon kakek maneh teh? Admin jadi kudu aya pamasukan ka jero admin teh. Aing teh ngarti kakek, teu ngarti aing. Teu. Aduh, bingung ya. Teu ngarti ah. Teu harti kitu mah yakin Segala aya admin segala naon kitu. Asa jelasna lamun ayeuna mere teh bikeun ka pulang teh 100 tah. Pamere batur 100 ewang dibere 200 ban tadi teh. Heeh. Pancek urang ge dibere 200 meureun 100 ewang. Pas 100 ewang teh itu can poa 100 dipotong admin 40. Daripada hokona potong-potong tahakan siap kabeh. Kajian teu kabagean aing. Astagfirullahaladzim eta aki-aki teu ngarti admin. 60.000 ieu sa admin, dasarua urang ge dipotong atuh Abah. Aya mah di Bapak duit Abah. Lebokan yang wakal kabeh kuane. Lebok. Paya pamere 200 kuduna adil sate adil kuduna mah 100 ewang. Oh waduh, pantong daripada kitu mah kakek. Ya, aya admin amiran teu ngarti aing teu ngarti pantong daripada. Teuing mung mah Abah sabaraha teuing. Ku aing dibelikeun kana rokok kana kopi nah teuing kabina-bina teuing. Teu ngarti admin kolot teh yakin lieur aing jeung kolot mah susah aing mah. Jangan teuing padahal teh dihakan ku aing duit mah kabeh. Aing ka mana sih uya teh euy. Rek ngaborongkeun cabe jeung cengek kitu. Jeung terong rek diborongkeun kabeh. Teuing kebelah ditu sugan tebula. Woi. Aduh. Karek diomong. Oh, bacager. Panjang umurna we. Omongkeun bieu teh. Oh, lain mana? Kebon terong jeung ben cengek rek diborongkeun teh. Iya. Mana itu? Oh itu? Oh iya terongnya? Iya terongna heeh. Kayaan rada akeh da. Wah, ieu. Oh, cengek bodaknya. Bodas.
Lain. Lain ya hayang ngarengekeun ye sabaraha. Terong jeung cengek. Kayak nama 18. Hah? 18 juta. 18. 18 berat teuing bau na teh euy. Hah? Berat teuing bau na teh. 15 lah, Hah? rek mah 15. 15 juta emang seneng ukuranana gitu. Baiklah ada orang, ada butuh orang gitu. Heeh. Baiklah. Oh gitunya. Ngan dia geus dialan 2 kali ke urang. Mana? Iya Oke bae soalnya geus dialama gitu. Jadi teh 15 cuma dia. Dilah jadi. Oh tanya. Sok. Cengek mah ieu cengek dalalam. Oh bener euy. Ah 15 juta mah gede daek sakieu mah. Cengek mah da lega geuning jeung bon terong engko deui. Jadikeun. Kenaon euy? Wes angel. Ya usah. Angel. Itu si kakek. Oh, kan ngaborong kita. Ngaborong naon? Borong Borong cengek. 15 juta. Kabejaan. Mang teh. Ulah daek jeung si kakek mah ngaborong ke si kakek ulah ngobrol enggak bohong. Sabaraha. Lah kan kita. 15 juta. Geus dia sama isukan duitna. Aduh ulah daek euy. Urang ngabejaan, urang oge tega teh teu dibayar. Kemari oge gawe naon bangsa utang teh ngopi kan potong urang oge. Bohong euy. Bohongna banget si kakek teh. Nah, bisa gitu mah. Ulah daek ya. Hah? Urang ngabejaan pokona mah. Awas. Wah, pokona mah. Nah, bisa abah teh seburunan gerenang jeung nu ngajual eta. Kaharna naon si abah teh emang mabuk pisan si kakek mah. Lain udah teu nyaho urang mah, Bang. Ke urang konon bagaimana teh nyaho ayeuna. Heeh. Mumpung dibejakan ku urang. Awas kementeun. Nuhun atuh urang di bejaan mah. Bejaan cek. Moal mah daek aing. Awasnya. Pokoknya teh kitu patut jelema teh. Bok siapa ke mah jadi moal siapa sing ngalah kumaha ge mah jadi sakake. Hakan ku sia aing mah balik lah. Oh. Ke lah ka dieu lah. Naon teh? Naon? Lain tadi teh urang era aya di kitu teh mah nya. Mal tulus. Naha? Ah mal tulus orang teh majikan teh ulangan ku pamajikan. Pan tadi teh geus dia. Lain urang, lainnya ieu urang tadi nempo si Abah ngomong jeung didinya ku ngomong naon si Abah? Dia lain. Heeh tadi ning dua anjing maneh. Tapi maaf bae urang mah nya. Heeh. Tadi teh bisa apa teh cenah. Ulah hayang cenah ngaborongkeun ka si kakek mah. Nah. Tara dibayar cenah. Anu geus oge cenah udud, kopi, keur gawe oge eta teh dipotong cenah ulah hayang cenah. Adim yakin si Abah nu bikin rocet na teh jadi kacau ieu mah. Kamana tadi nu si Abah na? Tadi tu Isusu aku aing si Abah. Abah daguan, Bah. Abah daguan sedeng. Pak, hei, daguan. Naon ya teh? Lain naon ieu teh. Kudu boga rumah saja di jelmanya kudu ngaku ieu. Ngaku lama. Make ngaku kumaha mah. Abah tadi ngobrol jeung si itu jeung si Ujad. Abah ngagogoreng ieu pajate entong dibeli cenah, entong daek kasih. saha teh? Oh, nu gablagna nyaritakeun ka urang. Urang teh geus dia, Bah 15 juta eta teh. Ku Abah make dikacaukeun. Astagfirullah, sahanya euy, udah manteng teu masak kitu kakek euy. Tadi ngobrol teh. Hah? Ngobrol teh. Ngobrol memang eta ngobrol ngan teu kitu urang teh. Model teh. Nu bogana nyaritakeun cek si Abah. Ulah kitu, Bah. Aing ngasih ka muka. Ulah kitu pokokna mah ulah sok sagala rupa batu rek boga bati rek kitu teh sabodo teuing ulah sok teukeun urusan batur. Boga bati enggak bawa boga bati lain. Boga bati. Dan anu ge jual beuli mah kudu boga bati. Tah, ayeuna kieu maneh sok rumah satara ka Naon? urang. Masa naon? Boga hutang henteu ka urang. Saha? Maneh. Abah nu boga hutang mah. Aja Abah boga hutang je baga gogoreng. Eta gawe oge ka urang sok sagala dipotong kakek. Maneh teh ka urang. Naon eta? Ieu mah tong make urusan eta, nu penting urusan urang. Mata urang dijelaskeun. Berarti ieu biang keladina. Lain biang keladil kadek kitu maneh masuk ka bohong daripada ka uruskeun ku sia aing mantok kakek mantok geus. Oh, nya matakan oge kitu nu burung eta mah. Goblogna teh. Pangacau da geus puguh teh ngaku aing geus bukti mah teu ecreug teuing. Lebok sa kakek mau boga untung moal ke bejaan ku aing moal boga untung moal. Mantok daripada kitu mantok kakek mantok.